Tah anjing keneh teh tos aya nu ngacet teteh cenah hoyong mie jebeu tapi hoyong dijajabkeun cenah saurna teh. Nya siap mangga sur abi teh nya dipangdamelkeun mie jebeuna ku abi sakantenan dijajab. Tah anu pesen oge ieu teh hoyong ngange chili oilna teh cenah 2 sendok we nya level 2 teu kenge seueur teuing. Soalna ieu teh si chili oilna teh ladana nampol nya baraya tadi dia abi entos beres nya ngaracik kanggo bumbuna. Ena mah urang kulub heula si baso, sosis sareng mie-na. Tah ngulub mie-na ge teu kengeng lami teuing nya ieu teh supaya dibalikeun sakali atos diangkat soalna upami lami teuing mah sok lembek teu enak geuning baraya. Tah ayeuna mah atos asak mie sareng basona urang lebetkeun we ieu teh kana bumbu anu tadi ku abi diracik. Tong hilapnya diaduk ngarah karaos ngarah rata gitu si rasana teh. Tadi dieu si cupna oge kaleresan ieu teh seep cup mie jebeuna teh. Jadi abi ngalebetkeunana kana mangkok seblak we. Tah ayeuna mah urang lebetkeun we si mie-na nya sadayana teu kengeng hilap ieu teh. Ngange deui toppingna nyaeta kerupuk pangsit ngarah aya kriukna nya tong hilap oge ditambihan ku jeruk ngarah rasana teh jadi misdasem kitu tah. Tuh ena mah entos beres urang lebetkeun we ieu teh kana keresek urang jajabkeun ka anu pesenna. Sakantenan ieu teh abi ge bade angkat balanya nya. Tah sakitu heula we mini vlog abi dinten ayeuna mah hatur nuhun bye bye.